Astagfirullahaladzim. Bosan kakolotan atuh bisa, Mak. Kita bulan puasa, Mak. Bulan suci Ramadan. Oh, bulan suci Ramadan terus kumaha? Atuh, eta mah kalau mesek gedang tadi ke bulan puasa, Mak. Ya, Mak. Barang siapa yang tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, mungkin digantian ku setahun puasa ge mau diterima ku Gusti Allah. Anjir. Maneh euy, geus tauhid. Ya, lain tauhid emang gitu kenyataan, Mak. Geus eta amankeun. Kira-kira mun di luar rek buka teh gini. Lain rek buka urang mah. Mamah keur persiapan jang engke dagang, sok anu nanyakeun gedang. Lah, atuh persiapan abet kewean mah karege lohor atuh mun ti wayah kieu persiapanna buat di dahar mah ku emanya. Ari maneh? Yo, ari didadak teh sok rariweuh. Angot jam 3 emak kudu geus standby di Bojong. Lah, sok alasan wae, meureun setengah 3 ge bisa, ieu mah geus lah meureun mah ek buka meureun ek nambul gedangnya. Ari sia pangna kalah nuduh ka urang, pira aku urang ge da kolot. Urang mah lain nuduh, Mak. Tapi dak mah nyekel gedang di dieu. Mak itu gedang teh amis teh juga nu ngeunah kieu euy. Nya tuh amis, da imah gedang Kurnia ti pentas. Hah? Gedang Kurnia. Lain gedang Kurnia meureun, gedang California meureun, Mak. Tah heueuh ta eta. Oh, ari si Kurnia mah kan di Garut, Mak. Duh, aing euy asa ngareun empo gedang euy ngeunah, Mak. Cek urang ge bisa pasti, Mak. Bae. Ih, montong jualeun eta mah. Lah, da meureun aya ieu meuli ge, urang hayang ka cida euy. Aduh. Mending ngare ya, Mak, geus teu kuat. Jahakan ayeuna sia mah nya. Lah, bet moal, Mak. Geus engke saatana magrib datang ka emak, gek dibere campur ulah gedangna wungkul. Ayeuna mah tempokeun we emak ieu keur ngabul-bul heula nya. Oh, tapi sing loba Mak mere esna ari ukur saplastik malah tekan tikoro acan. Mak ieu di mana euy meuli gedang jiga nu amis kieu mah euy duh. Ngeunah kieu euy. Ya di pasar atuh gampang dibere sing loba es campurna. Sabaraha kilo teh? Sakilo. Mahal ayeuna mah 12.000. 12.000. Oh. Yai aing meuli urang meuli sabaraha kilo? 10. 10. Oh iya loba atuh jang stok ngarannya mah nya. Nya atuh abi teu neangan wae unggal poe. Astagfirullahaladzim. Nah, geuning maneh ngakan ieu. Naon, Mak? Ih, Oh, atuh kan puasa. Ih, Oh, zaman urang teu puasa mah arana begu.